gas. Nih Rahayat Kutamanggu. Rakyat Kutamanggu pembagian pembersihan yang luar biasa, guys. Kang. Nih alhamdulillah. Akang jangkung. Kang mending udut lah. Cenggak yang udut karunya. Tong kitu nunggunah. Bisa diakeun nunggunah. Punten Kang, punten dah. Nah, sok udut heula sok kasar. Ini wajangkung sendirian aja, guys. Karena yang satunya lagi muriang. Muriang. Tan matak nu karunya teh nu gajingna gede teh ye, di bejaan tah nu kieu. Anu purah bebersih. Bung Imah bebersih ye sampah. Mugi-mugi didoakeun Kang Jangkung teh sing papendak jeung gubernur Kang Dedi nu saropna seneng bebersih. Tah nu kieu adalah nu kieu mah, guys. Moal bebersih naga ieu. Tah. Ieu maksudna nya gaji kita kitu ditaraekeun teh bae aya aturanna teh kitu dana na karunya. Insyaallah ya. Heeh dai aduh ampun teh lamun eueuh ieu mah itu daekan itu, guys. Dah saya nu bagian pembersihan teh nu ilmuna ikhlasna kurang mah moal daekeun pasikeun tah mambungeun ieu tukang sampah teh. Heeh. Tah ieu aya keur udun ngeunah. Nek ngopi heula ngopi. Jadi ngopi heula. Berarti ena teh OTW ka mana teh ka Bandung tah ka Jakarta teh. Tukang sampah mah wangko. Eta mereka Cileungsi ieu. Heeh tak mah tuh ngarora kenehnya mah. Ngarora keneh tuh. Keren. Heeh. Bae. Sosok mana sapana? Lain OTW. OTW ngulon berarti. Heeh. Berarti teh terjun pengelola sampah teh hampir ya 2-3 tahun. Ya lumayan gitu. Geus lilanya. Geus kabeli naon teradang sampah? Kabeli si dahareun yang bisa perut. Alhamdulillah. Alhamdulillah teh bisa dahar. Keun ayeuna urang teh ibadah tapi ke barokah jeung hikmahna mah ke kapaeun sing kapanggih sing ngeunah teh nya. Kajeun ayeuna mitunggal istilah lah. Pokoknya mah luar biasa. Didoakeun ku Jajang Ngakak ya Kang Wal. Daripada nganggurnya. Kang Jangkung doakeun sing manggi milik. Ayeuna gulungan sampah teh manggung jalan duit bae. Nya. Ayeuna kitu. Ke eta istilahna teh keur peurih heula ke mah jadi peurah wayahna. Tuh. Sorangan bae gas tuh. Kot ka satoronton kieu.